Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Pokoknya nama guys. Aduh, iya asa geber pisan guys. Sekarang kita sedang berada di mana, Cing? Pokoknya nama masih bersama saya Chef Chino Brajamusti, masih bersama di channelnya Kilat Bajra TV. Oke guys, sekarang kita sedang berada di kediamannya atau markas besarnya Kang Hendy Restu. Oh, idola pisan guys, pokoknya nama. Aduh, ieu teu kuat gamper kieu guys, euy. Langsung wae kitu bet. Der now. Mumpung ayeuna teh keur latihan cenah guys. Senior juga masih latihan Jo, apalagi kalian. Aduh, pokoknya mah terus latihan berjuang pokoknya mah. Langsung lah cekin brot langsung. Siap. Wow, lagi pada ngumpul guys. Aduh, iya kumaha aduh guys. Kira dang. Aya korongan orang. Loba. Oh, sip. Assalamualaikum. Ramai banget guys. Waduh, Damang Alhamdulillah, Pak Resto. Aduh, senior hukul ini guys. Aduh. Tuh, Kang Hendy. Mau berak ngora ya. Guys, kebenaran teh ini teh ciga nama mau latihan ini Kang ya. Latihan. Iya. Tapi saya juga suka lihat di live streamingnya Kang Hendy. Ini pasti mau live streaming. Ini masih ciga nama. Oke guys, sebelum kita tanya-tanya guys, ini kalian tahu apa ini guys? Ini bukan suluh guys. Ini calung namanya guys. Iya. Tapi berhubung di sini ada yang ahlinya, langsung aja kita tanya-tanya aja dulu guys ke Kang Hendy Restunya guys. Kang Hendy satu acana lebih jauh gitu jarang Kang Hendy-nya. Mohon. Awal mula Kang Hendy Restu teh panginten terjun anu dunia seni teh tahun sabaraha Kang Hendy? Hari nyanyi mah tos di SD pengennya. Mohon. Nyanyi gitu mah. Pangi mulai ngarintis mah di 82 dugi 8 genep atas karena dangdut. Oh, pertama nama dangdut. Karena dangdut tipe ini mah kan festival dangdut tipe ini nya. Mohon. Di 8 genep ngawitan karena calung. Oh, janten teu langsung kana pop Sunda kan? Oh, ente. Prosesnya karena calung heula. Sareng ohang. Oh, Kang Ohang, mohon. Sareng ohang di payun di Cijengko ngawitan mangkat calung teh sareng ohang. Janten tidinya teh panginten pertama nama teu kanu materi heula Kang nya sigana. Tujuan kita tujuan seni kita kapungkur teh sepotos nu ayeuna nya. Nya. Kumargi nu ayeuna mah tos ka campuran ku panginten naon teh mun saur sepuh teh mah dunyana kan kitu nya. Ayeuna mah barudak alhamdulillah seueur nu pira kan kitu nya. Alhamdulillah. Kapungkur mah tidak seperti itu. Ya. Kapungkur ada proses. Kapungkur di album kahiji, kedua sehingga album ke-11 kamari terakhir anu ayeuna memang tersisih ku YouTube pengitunya, cepnya ayeuna mah teu. Janten ayeuna mah teu tiasa jalan kaset ayeuna. Oh gitu nya leres kan. Teu tiasa jalan kaset. Kumargi mediana ayeuna teh sada benten Kang. Benten kita sekarang benten. Ayeuna. Mah janten mengenal sunat teh tinu calung. Mohon. Pokoknya nama like, comment, subscribe Kilat Bajra TV. Tong hilap eta mah. Sareng celana Kang Hendy Restu. Nya tong hilap. Tah, abdi ayeuna Kang bade mewakili netizen sawana teh. Mohon.
naon namina teh Kang? Ieu teh bengker anu beureum teh. Bengker anu beureum hideung. Bengker anu beureum hideung. Ikat. Eta teh ikat kojo atanapi aya sejarahna Kang. Oh. Di antawis anu ngeplog nama ieu nu bertanya-tanya kok. Iya. Nama ieu nu bertanya pangitan. Ti payun ti tahun 8 genep ngawitan kana calung katitipan sahur bahasa namanya. Katitipan sahur. Apunten. Sunda sareng Kasundaan ulah lepas tinu tradisi pan gitu nya. Ulah lepas tinu tradisi urang matak nyobian iket yang kumaya separos berkesan. Separos berkesan. Ciri khas. Kumargi ayeuna seueur iket nu praktisnya. Tinggal plok ring ka dieu kitu seueur iket praktis ya. Kita berusaha ngadamel ciri khas, berusaha ngadamel trademark gitu. Nu alhamdulillah geuning ayeuna melekat di sadaya pamirsa sa Jawa Barat alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Malihan mah kamari nyobian teh nganggo ikat ku topi ge protes ku pamirsa teh kitu nya. Leres pisan. Anu di lagu sayang kan nganggo ieu. Nya topi. Nganggo dudukuy topi. Nya. Ternyata menuai kontroversi eta kayaknya seueur dina IG gitu. Asa sanes Kang Hendy. Asa sanes Kang Hendy cenah gitu. Gitu. Matang kieu mah cinta abdi mah insyaallah di album selanjutnya the next lagu panggilna insyaallah abdi mah nganggo kupluk. Sarang baterai, sarang plang dirinya. Pila. Aduh ampun deh, nyambung tuh. Nyanyi bener. Jantan sejarah Kang eta mah. Sejarah. Dugi ka ayeuna. Dugi ka ayeuna masih diangge, karena tetap urang mah nya sebagai naon teh seni Sunda mah ulah lepas di naon kok paribasana teh kok ieu naon teh wejangan sepuh nya banyak tetep ulah wanci kasilih ku junti tetep pribadi tetep dianggo eta mah dianggo dugi ka mana ge dianggo insyaallah. Mengenai lagu-lagu Kang Hendy gitu Kang nya. Mohon. Sebagian panginten aya anu ciptaan Kang Hendy Restu. Mohon. Sebagian deui aya anu ciptaan anu sanes. Inspirasi Kang Hendy Restu nyiptakeun lagu teh di mana gitu Kang? Soalna eta pami ngadangukeun lagu ciptaan Kang Hendy Restu popoean teh ka Maronoyot atuh Kang eta teh. Maronoyot. Daun-daun berhenti berhembus gitu ya. Gitu angin sepoi. Tapi anger inget kena utang mah. Nya. Tah pami Kang Hendy Restu nyiptakeun lagu inspirasina di mana gitu Kang? Atanapi pengalaman pribadi atanapi pengalaman anu sanes nya kumaha gitu. Upami nu diraoskeun mah seuseurna mah upami lagu nu akang nyalira. Seuseurna mah berdasarkan anu karaos. Seuseurna berdasarkan anu karaos, anu dialami gitunya. Anu dijalani seuseurna mah upami tinu sanes mah memang variatifnya. Aya tentang percintaan. Lamun kita spesialis bikin seueurna mah balada tentang bercerita tentang kehidupan gitu cepnya. Nya. Mohon. Kang Hendy pamini masalah lagu gitu Kang nya. Mohon. Pami nyiptakeun masih kene tertarik soal masalah kehidupan atanapi percintaan gitu Kang. Hari model bangsa lalakon hidup kan eta mah kehidupan Kang nya. Itu mah pengalaman pribadi. Pantesan keuna pisan atuh Kang. Tapi lebih seringna soal percintaan atanapi kehidupan gitu Kang. Upami bicara sering mah balance ya. Antara kehidupan sareng percintaan mah balance. Kumargi urang teh kedah tiasa ngigelan zaman saur Mang Pelung pan kitu nya. Kedah tiasa ngigelan zaman gitu. Ari nu dipika seneng mah memang balada nya. Nu dipika seneng memang bercerita tentang kehidupan gitu. Nu dipika seneng mah gitu.
Contohnya aya lakon hirup, aya narartas, aya reret panungtung. Wah, salah aya racun dunia. Bakal laksana panggih jeung geus salah sawios nu dicatat ke pribadi. Mohon. Janten emang lagu-lagu naon-naon wae pami dilagukeuna tepat jeung anu kudu ngalagukeuna mah emang janten keuna gitu Kangnya. Mohon panginten lebih ke reaksi pendengar sareng pemirsa pangintennya. Nya. Sareng kumaha orang ekspresi pembawaan panginten kitu. Pangin lebih bicara ke itu tidak teu sadayana nu dilakukan ke pribados kealaman teu sadayana. Memang aya nu real, aya nu fiktif. Aya nu real, aya nu fiktif. Pami ayeuna tuh kapayuna Kang Heni nuju ngagarap naon kayak Kang Heni daena teh. Anu ayeuna nu enggah teh aya lagu Jurang Katunggaraan. Aya Julang Katunggaraan Tian Putra Panggugah itu genrena cleaningan. Aya Darling genrena R&B itu lebih ke ska pangintennya. Insya Allah dalam waktu dekat kita syuting. Terus anu aya genre nu pure dangdut. Aya Madu Cinta ciptaan ti Wantika. Teu acan sepet kagarap oge. Oge aya Janji Saati. Arrangerna ku Kang Ian Ahim. Insya Allah sadaya lagu sadaya namun teu acan syuting aya 7 panginten. Oh gitu. Waduh. Tapi dari berbagai genre. Kita coba eksplor berbagai genre. Nah, cenah sempet aya pertaosan kieu. Kumaha cenah Kang? Nah, cenah Kang mah lebih ke sadaya cenah dipapai gitu. Karena nu tadi teh orang Sunda Kabayan orang Sunda. Ya. Tapi orang Sunda sanes Kabayan. Saur Kang Dul kan gitu. Nya. Gitu. Mengacu dari wacana itu, oh memang laras. Orang Sunda dituntut smart, dituntut pinter, dituntut ekspornya seperti apa kan gitu. Berhubung Kang Heni nembe ngabahas genre, abdi pada naros genre anu rada kirang terang. Abdi pribadi kirang terang. Mohon. Kacida nyerina, kacida perihna. Mohon. Eta teh genrena semu dangdut atanapi. Eta mah lebetna keur dangdut. Tapi di aransemenna masih kene Masih aya Sunda itu mah. masih aya Sunda. Masih aya Sunda. Kieu karena aya kaserapan tepak kenang di lebetna gitu. Nuhun. Benten sareng Madu Cinta mah pure eta mah dangdut. Pure dangdut. Pure dangdut. Cengkok dangdut, teu aya cengkok Sunda. Insya Allah diantos wae panginten. Di toko kaset masing-masing pasti aya VCD-na kayaknya mah. Di YouTube gitu. Sanes di material. Biasa di download. Mangga tiasa di download teh masih. Di download ya. Artinya ya gaduh band. Mohon. Minang latihan. Mohon. Jarang manggung. Itulah. Itu resiko band. Karena Pribadoske di tahun 82 dugi ke tahun 84 kita berkecimpung di bidang band. Kieu ge murid Aslina eta Studio 5. Kang Denny Barnas Studio 5 di Supratman. Taroskeun ngaranna Restu. Kang Restu pernah ngalagukeun naon? Di poin mah genrena Ingwi. Oh iya. Ingwi J Malmsteen. Kita genrenya itu. Instrumen. Nya dulu kita itu. Ya. Boleh tepuk tangan. Waduh, rock euy. Jantan band oge kantos gitu Kang ya. Mohon. Kantos di band dangdut calung kantos kana kacapian sekedap Nuhun. teras kana pop Sunda. Alhamdulillah. Naon? Hah? Oh, aya. Oh, nya aya nu keroncong. Itu mah genre nu enggam intinya. Nu libung gandung eta mah keroncong. Alhamdulillah ku pemuda-pemudi geuning di daerah mah kaper. Nya. Tah sakatanan. Kumaha? Pemuda yang ngakaper, mengakaper.
Nuhun. Mangga sok anggo. Tuh. Anggo. Welcome. Mani satu persyaratan tetap kalian harus izin pencipta. Ya. Pilih laguna sanes nu hende restu, Nuhun. izin heula ka pencipta. Masih tetap kedah adab lah. Ada etika. Ada etika. Pakai etika. Asa tungtung lagu anu ngakang kaanggo ku nonoman Sunda, ku anak-anak muda sok aranggo. Ya memang eukeurna. Nuhun. Ya, gitu. Mangga punten. Oke guys, ayeuna di luar jalur ya Tah guys. eta nu ti tadi teh gesnya pakai ges. Oh, oke guys. Nah, eta. Di luar jalur nabeh ya guysnya, di luar seni ayeuna. Nah, sehari-harina geningan guys rada gagah Kang Hendi teh nya pakai kopea, pakai saragam. Ayo hobina teh naon gitu Kang Hendi? Nah lah, alhamdulillah selama ieu mah di kantor sareng di Bongkor oge di lemurna Mang Pelung, Mang Lemur Mang Ojon aya pingpong. Sare dinten mah pingpong, pamimingon nyase mancing mania. Oh, di Pangusupan Barokah sanes. Aya di Pangusupan Barokah, Pangusupan Bahana. Mun. Anu neng pela teh. Mun. Aya di Balong Padadang di Ya. RW 8 Curug Dago. Abdi persyaratan pisan pami Kang Hendi resep kanu mancing soalna kurunyudan katempo ampul-ampulan. Ate gegebegan. Tapi eta dinu nguseup jadi kanu hate ampul-ampulan Kang. Tah, itu dia yang nu tadi diterangkeun. Sadaya lagu teh henteu berdasarkan real kisah nyata gitu. Nya hiasan panggilan Hiasan karena dulu mah sawaktos 2015 pas Ya. keluar album anu Pangusupan Barokah. nya Eta mah justru teu acan sama sekali seneng kana mancing. dacan Teu acan kana mancing, mung nonton anu mancing, aya inspirasi, aya tuntutan kedah di damel lagu, nya di damel lagu kotret. Damel eta bari jeung tidinya resep kanu tidinya mancing. mulai karena resep kanu mancing gitu. Ari ti payun mah gratis, nya karena teh hobi, ai pas hobi teh nu nawisan. Aduh, Mayar gitu. sampai mayar aduh. Aing malah. tapi saurna teh cenah Kang pami anu mancing mah tara maju leres gitu Kang. Moal maju. Sabab? Satungtung pemancing moal maju. Lamun maju mah 3 berus. Kecuali nu ngecrik. Nu ngecrik kan pasti maju. Amun teu maju mah bebenangan dan maju gitu kan. Aduh, ngobrol jeung tukang calung kok. Alah. Aduh. Berupa wejangan atau nabi kumaha? Nya misalkan Kang Hendi teh ya intina mah kanggo abdi bae lah. Ya, kara pemuda yang anu nuju belajar nuju belajar karena Sunda. Kanu seni, kanu Sunda. Mohon. Kedah kumaha gitu nya. Ya. Panginten aya gampang aya susah pangintennya ku zaman ayeuna. Karena punten. Kenapa bisa dibilang gampang? Kalian punya skill labuh ti loteng dibikin non teh konten bisa ngapan gitu nya. Nya. Nah, itu kembali ke kalian para anak muda pengen dituntut kreatifnya, tuntut kreatif ulah hoyong ya hiji poin ya. Ulah hoyong viral seketika kan gitu. Berusaha bertahap gitu. Karena panginten itu yang bertahap yang bertahan. Yang bertahan. Insya Allah sok Bandungan we. Mengpeung Mang Pelung aya kene di kieuna. Maksudnya kalian tidak usah mengejar konten naon dia nu bakal viral kan gitu. Ya. Kebanyakan sekarang seperti itu. Pada di TikTok, pada di apapun itu aplikasi. Ya. Pesan teh kamu kalian dituntut profesionalisme dalam kinerja. Ya. Ayeuna ngabangun vlog atau napi konten atau apalah gitunya dituntut variatif
serapih mungkin kan gitunya. Dan insya Allah, nah punya khas sendiri punya. Nah, oke insya Allah antawis subscribe sareng-sareng sekanten mah, eta mah mengikuti kamu. Oh, iya. Mengikuti insya Allah. Insya Allah. Kamu kalian para anak muda-muda nya kecuali di pengker tos muda gitu. Ya Kang Hendy panginten abdi mah salaku baraya restu kitu nya. Mohon nya. Nyuhun nasihat kanggo abdi panginten nya. Kumargi abdi teh masih kene merintis dina seni Sunda gitu. Mohon nya. Nasihat ke Kang Hendy kumaha gitu. Panginten lebih ke lari ke bidangna gitunya. Ya. Ayeuna nu karasep ya karena bidangna karena naon. Ya. Itu yang harus ditekuni ya. Pekerjaan semudah apapun tekuni, pekerjaan sesusah apapun tekuni. Karena itu dibalik ada pekerjaan urang ridho, bakal janten amal. Intina Insyaallah ridho berarti nya. Ridho intina mah. Oke panginten pamirsa mung sakitu wae video kali ini bersama Kang Hendy Restu. Aduh, ieu seueur ilmu panginten munya ti Kang Hendy Restu. Kang Hendy Restu hatur nuhun pisan. Sami-sami sami. Oke sadayana puterkeun. Muhammad geus seueuran guys. Reng-rengan. Seueuran biasa ngariung di dieu mah. Panginten mung sakitu wae abdi Cap Cino sareng Kang saha ngaran teh? Sahanya? Pode jan saha. Abdi Hendy Restu. Hah? Anu di pengker malotot. Eta we lah. Di bados anu dipengker. Kitu we meureun. Pamit undur diri panginten nya tepang deui sareng konten salajengna masih bersama di Kilat Bajrat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Tong hilap panteng teras Kilat Bajrat TV di YouTube-nya. Tong hilap like, comment, subscribe na oke. Di share supaya ngebukahan. Karena simak aja ka Kilat Bajrat TV. Harta